Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik kareus teteh sadayana? Alhamdulillah tepang deui sareng teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Kanu nembe gabung di channel ieu nempangkeun nami teteh Teh Mira. Di edisi 15 ieu dongeng anu bade dipedar teh yasana Neneng Maila R anu judulna Cengcelengan. Neneng Maila R teh pangarang anu dumukna di Garut. Karyana kantos midang dina antologi Sumedang Bersastra sareng antologi Carpon Murangkalih. Teras medalkeun oge buku Leleng Kahalu anu lebetna 20 pangarang. Aya oge antologi sanesna nu nuju diproses. Nu dia wae proses ngadamel bukuna sing lancar. Hidu awae ti sadayana adik-adik supados buku teh Neneng enggal medal. Cengcelengan teh nyaritakeun Jang Midi anu mantuan bapana di sawah. Tah pami mantuan bapana teh sok bari ngahaleuangkeun pupuh di antawisna pupuh Kinanti. Jang Midi mah budak bager, mun pere sakola sok mantuan. Kolotna di sawah siga harita. Di sawah teh Jang Midi sok bari ngalabelut. Kalan-kalan bebenanganana sok aya anu nukeuran. Atuh duitna teh terus dicengcelengankeun dina awit tihang kandang domba. Ke sateu acan neraskeun kana dongeng, teteh bade medar heula ngeunaan pupuh. Pupuh teh nyaeta kasenian Sunda anu polana teh aya guru wilangan atanapi jumlah engang, suku kata, oge guru lagu, sora panungtung aya aturanana. Pupuh teh dibagi dua adik-adik, anu kahiji Sekar Ageng. Ari anu kalebet Sekar Ageng teh aya 4. Nu kahiji Kinanti. Pupuh Kinanti guru wilangan sareng guru laguna 8U, 8I, 8A, 8I, 8A, 8I. Cik ieu aya contoh Kinanti urang kawihkeun nya ku teteh. Budak leutik bisa ngapung, babaku ngapungna peuting. Ngalayang ka kalayangan, neangan nu amis-amis. Sarupaning bumbuahan, naon bae nu kapanggih. Tah eta pupuh Kinanti sadayana aya 6 baris. Ayeuna urang tinggal baris anu kahiji. Dina baris kahiji teh aya kalimah budak leutik bisa ngapung. Cara nangtukeun guru wilangana atanapi jumlah suku kata nyaeta 1 bu, 2 da, 3 le, 4 tik, 5 bi, 6 sa, 7 nga, 8 pung. Janten guru wilangana 8. Sedengkeun guru laguna aya dina panungtung nyaeta U. Janten guru wilangan sareng guru laguna dina baris kahiji teh 8U. Ayeuna cobi tinggal baris kadua. Aya kalimah babaku ngapungna peuting. Ayeuna urang tangtukeun guru wilangana kahiji ba, 2 ba, 3 pu, 4 nga, 5 pung, genepna 7 pe, 8 ting. Janten guru wilangana sabaraha? 8. Upami guru laguna aya dinu panungtung tadi sami aya dina ting, berarti ting. Pokalna aya I. Janten guru laguna I. Janten upami dihijikeun guru wilangan sareng guru laguna nyaeta janten 8I. Tah kitu panginten ngatosnya. Cara nangtoskeun guru wilangan sareng guru lagu dina baris katilu sareng dugi kagak genep oge sapertos kitu. Pupuh salajengna dina Sekar Ageng
Nomor 2 sinom. Guru wilangan sareng guru laguna 8A, 8I, 8A, 8I, 7I, 8U, 7A, 8I, 12A. Nomor katilu asmarandana nuka opat dangdang gula. Guru wilangan sareng guru lagunanya ditinggal we dinu gambar terus aya. Pupuh salajengna nyaeta aya sekar alit. Anu kalebet sekar alit teh aya 13 pupuh. Nu kahiji pucung, nomor 2 wirangrong, 3 mas kumambang, 4 ladrang, 5 balakbak, 6 magatru, 7 lambang, 8 juru demung, 8 gurisa, 10 gambuh, 11 mijil, 12 wungkur. Sedangkan utar akhirnya eta durma. Tajanten sekar agengna aya 4, sekar alitna aya 13. Tah eta ngeunaan pupuh. Janten jumlah pupuh teh sadayana aya 17. Ayeuna urang teraskeun kana carita Jang Midi teh nya. Dina hiji dinten indung bapana Midi bingung lantaran teu acan mayar SPP. Kumaha kabingungna? Aya solusina teu? Yuk ayeuna mah urang teraskeun kana dongengna. Kumaha teu siap sadayana? Cengcelengan karya Neneng Meila R. Balebat enggeus kaliwat, raong sora hayam jago kongkorongok, mapag meletekna panempoe. Hawar-hawar kapireng sora nu ngahaleuangkeun pupuh kinanti. Aya manuk ngapung luhur, ngajaul ka luhur langit, ngalayang di awang-awang, lalu gina katingali. Jauh jeung rasa subaha, hirupna inget ka Gusti. Mider denok. Kitu cek nu ngawuluku laju sisindiran. Enteng kadupakan eurih, ku parang gerak cacaran. Ieu beuteung geus peurih, can datang anu nganteurang. Haduh, karunya teuing sarjang, ke sakedeung deui meureun. Gorowok Ce Eci nu keur babut di kotakan lebak. Jang Midi mah budak bager, lamun pareng pare sakola mah sok mantuan kolotna di sawah. Jiga harita ngingintil bapana nu ngawuluku kotakan soal Pak Haji. Da eukeur mah sawahna di tengah deui kumang ayat bapana Midi. Resep puguh ge bari ngukuy ngalabelut. Ting borengkal kasungkalan jam. Sok pahibut Midi mah. Gasik nyokotana bangun nu gampangeun pisan. Padahal belut mah pan leueur. Da geus biasa teh apanan. Kalan-kalan bebeunanganana sok aya nu nukeuran deui. Puguh we kacida atohna keur Midi mah. Duitna sok dicengcelengankeun dina awit tihang kandang domba. Teu kungsi lila torojol bidadah. Ngelek boboko jeung ngajingjing teko. Cag babawaanana diecakeun di jero saung. Brak eusi boboko dibarakeun. Aya timbel, sambel, asin, lalabna, kulub waluh ngora, tahu, tempe teu tinggaleun. Oge tumis jantung cau kalandep Midi. Eta ge ari keur aya. Bapak, Sujang, ka dieu dahar heula. Bidadah ngagorowok. Mang Uyat jeung Midi laju haranjat, lempang mapai galengan. Tuluy meresihan heula leutak nu ngotoran kadua leungeunna. Kalacat narae kana palupuh saung, laju sarila andekak. Bismillahirrohmanirrohim.
Laju midi ngahuap, bangun nu ponyok pisan. Kitu deui Mang Uyat. Murak timbel deungeuna jeung asin. Bari ngadolewakeun lalap waluh kana sambel. Teu kungsi lila. Alhamdulillah cenah ampir bareng. Mang Uyat ngelepus heula udu daun kaung nu eusina bako mole manis seungit. Geus reureuh sakedeung mah laju deui we ngahanca pagawean. Kira wanci pecat sawed, pagawean teh rengse, maranehna marulang. Mang Uyat mah nungtun munding. Ari midi mah ngagiringkeun domba nu tadi diabur sina nyatu sorangan. Kira wanci sareureuh budak, Mang Uyat jeung pamajikanana ngawangkong di rohangan tengah. Babana, kumaha? Geus nyarita acan ka Pak Haji teh. Karunya atuh si Sujang. Moal bisa ngiluan ujian meureun lamun SPP-na can lunas mah. Ceuk Bidadah dumareuda. Duh, Bapak teh rada era mana? Tembal Mang Uyat bari meledugkeun haseup daun kaungna. Torojol midi balik ngaji, laju uluk salam. Goloyoh ka enggona teu kaluar deui. Mang Uyat jeung Bidadah kadon silih pelong. Isuk-isuk Bidadah kagaruahkeun ku sora ketrak-ketrak di pipir. Nyangelol palebah lawang panto. Breh. Bidadah ngembang kadu ningali duit anu ngaborolo tina tihang kandang domba. Mak, tah ieu artos kanggo emak, ceuk midi. Eueuh Sujang. Bidadah teu bisa deui ngomong, ngan ukur bisa cirambai bari ngusapan midi. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun, tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Miradia Official, teras di like, komen, share sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.